mantapkeun ieu pesatean yang detik-detik tinggal ngageber. Badannya angke bantut amun teu dilaksanakeun ieu lumayan sugan we kapagi batu ieu. Panggil. Bare teh yang batu orang yang tunjung nyate puting ieu bare teh bete Maneh ge ngageber sate putingnya sugan we barudak ye nya soalna sate geus ditiiran ti tadi sorangan. Kira aku nambru tapi kaisukan tak asa teu mungkin. Coba cek ke ka kulkasnya sudah nih. Rete soalnya. Geblek. Karya Jon ya. Mantap. Wih, mahi ya mah ya, bebar orangan ge ya, sugan ka pagi batur. Bau benak kasada geus. Aduh, biasa, Pak. Jambuan, Pak. Hareupeun, Pak. Tenang bawa lagi. Mantap. Mantap. Iya. Sate nok beuting arek dilakonan. Arek digebar. Geblek. Mahi lah pokoknya mah. Tinggal dengan batur ieu mah ya, dengan baturna ya, beutingnya seru juga nama ya. Geblek lah. Jadi oge nya teh ya. Satahun sekali. Mah enggak apa ieu lah. Nyantai we tuh geblek ieu mah seger kabeh. Duh. Jangan asak. Iyalah. Aman deh pokoknya di dieu. Genaheun di dieu mah ye. Ayeuna ge tiis kumaha dipeuting, ngingkin tiis nyelecep pokona mah. Geber-geber hiduru nahau. Nah geberan lah pokona mah lah. Dengan baturna we ieu mah ye, sugan ka pagi sahat ya. Modaek ngabaturan urang ya, Bang Jon ya pokona mah seru lah. Epring pokona mah beuting. Mah keungeun sate daging seger. Sugan we aman ngeunaheun ye, seru pokona mah. Copok hiji da anggun naon ieu? Hiji deui ieu. Tajos geus. Cing lah mana-mana. Lonengan baturan lah ya. Lonengan baturan pokona mah. Ketua memuda Mama, ngalamun wae mikiran anak tuh. Mikiran wae ya. Mana kok makin pikiran eta tuh pikiran. Wan tadi ngintip di tuh. Pas teh ngahulang wae pada piaraan loba. Naon anu kurang. Wah, tuh bingung santai. Kana wae. Di kumaha itu loba kandang hayam loba. Eta pasti hajauna hayam. Ieu kosong tuh. Jeung mangku ge bisa diasian eta mah. Nasaan teh ngahulang juga loba pikiran di ditak. Kaba kusut tinggal atuh geus aduh anya loba pikiran huis loba pikiran teh. Pamajikan. Can aya gampang eta mah. Kitu nyusu ieu teh pan usaha geus berkembang tuh tinggal itu. Kandang ayam loba, ternak loba. Geus pikiran ayeuna mah tinggal jalani apa adanya syukuri alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong itu ngilu nyate mah 5 orang. Itu tuh di balai. Insya Allah kan soalnya batur, amun sorangan tuh panggeuman mah, dan sorangan mah sugana tuh ayam emak, sugan anu lain datang gitu kan, tadi seru jadina, heuh.
tinggal ngeunah tuh kudu kapecek niir kudu gumbah ngagerok urang mah geus siap saji tinggal ngageber mun arek kedapan kadinga ka deket mah urang aman ngeunaheun pokona mah kayak mana sih tak deket belah tonggo mana hareudang kadengin pokona mah belah tonggo teh mah kadinga urang nge-standby kadinga teh mamak besi mamak teh apa ayeuna orang hayu orang papai orang ka itu tuh orang kemana teh kali ke balai urang geus siap pokona mah sate mah mamang mah jongjon tinggal menikmati tinggal ngahuap pan huapna ge gede tiga buaya muara tiga buaya muara yuk ya ulah nggak bohong pokoknya mah geus seperti itu ulah yang balik ulang ngalamun iya ulang nyate tadi pan ajakan ku orang mun di jadi rumah lamun di mah ulah terus ngalamun beladi ga caket genah pokona mah maksudnya ku asup oh genah pokona mah nyate duaan mah jadi wareg jadina moayan menta mudah-mudahan itu kayak gang kebar di kabar sate aduh ajib mak pokoknya mah deh bakal menikmati lah pokoknya ajib pokoknya mah balik sok heureuy geura tua monggo lain tua sok heureuy kitu ieu mah pokoknya mah ajib ieu mah astagfirullah Allah cah sia maneh agak wae sehat atuh cengiran we suruh ngagebekeun batu sadi buka deh yang lu nyampe kan dia buka langsung yang bener-bener atuh datang teh assalamualaikum pake atuh situ ajak urang atuh man kumaha ngajak di dengan tadi ge culak ceul ge usah sah urang tadi si emak teh ngomong ka pangididinga tadi mana jeung urang gimana tadi jadi mah tahu ngobrol bener banget cengeran we ngomong we hamil lu nyate gitu kedengeula sakeuna can asak sebelum kita mau kasar anya bahaya ieu mana hamiluan mah tadi ge urang ngaranna si John Batak gagabang ganti ngaran teh indung urang adat urang ganti ngaran wae maneh tadi teh kedeung urang cerita nya kita naon tadi urang teh nang embe nu leupas terus mau pulang aja orang atuh maneh teh sadar tadi mah sadar mau hampir sarua jeung begaling butuhnya bener teu buru sia mah tok alasan wae hayang miluan we kebeul tah urang bolak-balikna geus nya jeung aing kabeh heuh ulah maka dicokot kabeh atuh urang can kabagi tunun pangheulana tateng can mengkabagian hawak hirup teh urang lapar carua urang ge ieu malam naon sih asa teh asa kareung amat ieu kieu nya lecepnya Jumat mau Jumat teh naon biasa sok aya nu holor gitu wah paling mau Jumat masak pamajikan eta mah orang eta mah beuki eta mah kieu sarua jeung ngadang sate ya urang maneh sate bae kuat maneh kuat karipuh geus ayeuna mah aing keuneuh kadengna kedeung oke Jon Komel, bapak si Jon kan teh meureun. Tadi cek si ieu ge mana tadi teh daging teu mungkin. Aya bener da aya. Bantah aman atuh dia tuh hayang atuh lapar, ngomongnya lapar atuh. Bauna ieu mah. Cuma ieu mah daging onta nya. Tuh bawa beuti jauh mah dina ge paspor kayak itu. Si Buri, iya mah hayang we, ngomong we hayang mah.
Di mana? Oh tadi teh. Oh seremnya. Udah enggak kita mah tinggi tinggalkeun heuh. Batu lain. Ya tuh Mang Oweng Mang Mak atuh. Buset kamaran ieu manusia ye. Wareuh sih. Gablek ditinggalkeun. Cenah nyate bae mau ditinggalkeun ka mana ieu cengcai teu kamarana ieu. Mana ieu? Aduh. Nah, balik ke dia tuh. Aduh, kok balik ke dia sih? Aduh. Oh, kemana ya manusia ya? Aing ditinggalkeun di dieu kene putar. Aduh. Kemana ya? Aduh, dia mungkin betul. Masuk gua. Cuman setok. Aing teh naon sih atuh tukang Jon. Ini juga undur-undur ah. Naon sih Jon? Aing nampo monyong. Monyong. Gimana? Aing mana ge rumpah pasti payo lebe beja ieu. Belag. Aing hajang ninggalkeun sia Jon. Heuh nyaho Atuh sia bedegong. Aing teh ngajak-ngajak ka aing. Atuh laki tanah tuh, Bos. Coba Jon. Aing kieu maaf. Urang tinggal ya. Pasti apa? Aduh, buku aing. Apa nasan eta? Wen. Kos teh apa kumaha canggih mata hiji. Coba yuk. Ya. Amun misalkan asli kumaha sia? Masih memang docit we. Eta mah Mang Oweng, sampeurkeun bareng amun tiluan mah pasti wani urang. Ayo. Pas urang nu kira-kira we. Anjir capek Jon sia mah Jon. Geletak bieu sama kena bujur undur. Jon. Pake we kos haji berangan. Ngadu atuh. Bisana doa makan doang. Ngadu mau balik sana bungkul. Jangan yuk. Ayo. Orang berani. Berani dan tangguh. Cek kunaon Jon? Tadi ya. Sia mah mau pakai sepatu anyar. cek aing ge meuli ya ka emak teh meuli cenah teh nu leutik si Maro roti di bawah-bawah. Tanya mah urang sinya. Di awakna bebeg. Man dikiting ke mah urang. Urang dong turun awakna leutik mah urang bapak mah gede yo tuh. Nyaho. Mana mau turunan Sunda nya? Eta kitu mah. Heeh. Sunda bapak robot. Eta. Gede pokokna mah. Ayo urang situ. Situ aduh. Ya Khawatir. si Haji. Pak Haji belum. Berangkat. Aing panggil. Ih kok sama ieu Mang Oweng eta Mang Oweng. Mang Oweng. Cek patah tuh, cek patah. Goblok si Jon tolongnya. Makanya Disamperkeun wae. Goblok teh. Cak aing teh wani nya mah berangan ge goblok. Aduh. Goblok ya nari ke aing babatuan tepung diri. Ai marane ka soblok babatuan teh. Sia Jon. Naon ai capek Kita keun ngomong. Napa salah? Aing saumur kakarak nempo aing. Aya pocong matana hiji. Ngelo panai. Aing ana kakarak Jon. Kakarak we saing aduh nempo pocong matana hiji eta pocong bajak laut apa naon sih? Aing capek. Senyum wae. Aduh aing capek. Kitu aya. Jon. Naon? Cek sia tadi nu eta pocong nu ngaran cek sia tadi. Eta pocong goblok eta mah. Ku aing dikitukeun teh ngaleungitna lila. Heeh. Tapi aing lain matana hiji aneh. Heeh.
aing eta teh pocong teh nya mainna teh emang mata lain. Tuh bawa ke hirup ngintip wae meureun mainna kena penyakit mata. Nah, eta juga nama. Naon? Jadi mun. Asli mun. Lain aing sumpah aing kakarak aing maneh oge. Pan aing geus cerita ka sia. Heeh. Jon. Caranya entong ya, tong malam Jumat. Atuh pan satena kapalang geus ditiiran peur aku isukan ditunda deui perbasi. Pan satena teh ngundang kan. Aing apa aing ge suka teh mah pikitueun. Aing mau melu jeung sia dia. Atuh aing ge naon gegara maneh datang ke topeng awalna pan maneh nyingseuna make topeng coba amun maneh nyingseuna kitu masuk ke nyingseuna sok anu masuk nunutan nyingseunaan mah maneh oge kolot-kolot. Peleguk. Panjon aing teh ngahaja ka sia Jon. Aing tes nyari sia gitu. Pajak sia jago ngajina. Angger we atuh mang aing geus nempot di hareupeun ngabel aing kejeng mah. moal milo jeung sia dia. Aing geus bel kejeng ti hareup mah tuh nempokan keneh beleguk teh. Kata panjang beleguk. Diminta angka kenyang aja dog wae lain mara ieu coba ka kapireuk gagu pocong teh. Tuh si eta mah cicing mah emang kitu. Iya mana emang kitu. Ih. Tadi maneh ngomponya. Kalau mau nyaho mah kihan itu si pocong ngacar kitu kaluhurkeun teh panjangkeun. Oh buka ka era. Ya Allah ya Allah aing. Pamitan heula nya. Heueuh aing batu aing Jon. Sarua aing ge mesti induk aing. Aing teh geus jam 1. Kayak palingan atuh nampaknya majina kalaluan kitu nya. Mudah-mudahan aing mau mangge nu kitu. Majina kalaluan nu kitu. Majina nu kitu was aing. Sarua. Sugan teh kos tadi kan batu. Geus mah balik ah. Assalamualaikum. Pokona mah kieu mun aing milu-miluan deui. Calling heula ti beurang ieu geus sarua yeuh ulah mantap kadang lain teh ulah ngajakan happy dan teh ngajakan nyate tadi teh kieu kajadian mah kieu butut aing urang teh nyangka bak ke kieu enggeus ya ulah sing salahkeun mah aing lah capek lah assalamualaikum balik kitu kade asa nuntut deui kade nya asa nuntut deui capek ulah didengar hapeula ya Allah aduh aing pikirkeun geuning sosorangan kieu balik ah. Tidak aku